Hayu urang goyangan. Heureuy Bandung siap nyarengan. Bener, ya bener. Carita asli ti Priangan. Hiburan eak-eakan tong lila-lila jalan. Teh, ayo antar Abi. Kemana? Ih, bapakna leungit gerak tinggal itu. Nah, ini ciga anak saya mau aja bapakna leungit. Ayo, kemana antar ayo kanu bisa. Oh, kemana? Ayo. Teh, iya ayam bade tumaros. Oh, mangga. Punten terang teh bumina abah nu kek kali mana. Oh, terang atuh eta mah paling gitu lurus ya teh sok katedik deui da. Nuhun, mangga. Ya, nuhun atuh nyatanya. Nuhun. Ah, sumur teh deet ini. Mohon mau 2 meter ke tengah kan. Mohon, di dieu mah dareet da. Ayo ah. Teh sigana mah ieu nya imahna teh si Abah Keket teh. Ciga nama kan ngomongnya lurus ya. Mun belok mah lain. Ciga nama sih sok cobaan teh. Sampurasun. Rampes. Mana kalalebat? Neng gelis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya mana ibu? Caralik ya. Aduh. Ibu teh di mana? Aya ka peryogian naon ka dieu teh? Abi teh ti Pasir Leutik, nuhun ieu teh laras kitu bumina Abah Kekek. Kek. Mohon abi abah kek teh terang ti saha ka dieu? Mohon abah, abi teh terang ti dieu teh ti ibu-ibu nu bumina di payun. Tah ayeuna ge alhamdulillah tos pedak sareng abah. Ieu rerencangan abi aya kaperyogian ka abah. Sok mangga teh carioskeun. Kieu Abah abi teh bade tumarosnya 2 dinten saroga abi teh teu aya. Hari tadi ku abi di WA. Ate teh ngajawabna teh voice note kieu dangukeun ngarabah. Cik mak. Dari mama, mata keluarga iya teh justru tadi ngali matahari acang, teh nyawa bulan, teh nyawa naon. Ayo didinya barang puting mama. Tuh Abah nepi ka hariwangeun kieu deui. Sok sieun dicanak ku dedemit, punten we pangimpleungkeun Bah. Mama wang implung nya. Sumaun. Kek. Wah, ieu mah aya di hiji tempat ieu mah. Ieu mah kudu langsung ka jeung mama ka ditu nya wayahna nya. Tiris. Bener ieu. Ku ada yang ku caritana mah. Tempat poek pisan. Teu apal poe, teu apal bulan, teu apal tahun. Wah, bener. Kayak kudu ka tempatna naneng nya. Kayak wayahna orang ka ditu urang pilari di ditu jeung Abah ya. Ya. Oh. Karunya ieu tiriseun ieu. Mohon atuh Bah hari kitu mah rada regreg deui ka abina. Atuh nuhun atuh Bahnya, amatnya Bah tulungan abi Bah. Mohon teh kitu we nyabahna, tur nuhun pisan nih Bah. Mohon atuh ibu-ibunya Abah ke bade siap-siap teh. Omat we teu kenging ngiring lah. Soalna ieu tempatna angker pisan. Abah we nu ka ditu mah urang lawanan ku Abah lah. Anu nyumputkeun salaki nyai teh. Tu Abahnya. Atur nuhun atuh Bahnya, atuh nuhun pisan. Nah, sami-sami nuhun. Nuhun. Sami-sami. Cik, penasaran lah anu urang impleng di mana teh siana teh ayana teh. Duh, berat ya mah ieu mah lain lawan sembarangan ieu mah ya. Waduh, rada berat ya. Tapi lah, keun bae lah. Ku izin anjeunna pasti bakal katangani ieu mah. Barang ieu kere sapoe teh disapuan ya teh. Punten. Mangga di marana ieu teh ibu-ibu? Ieu abi teh tos ngajajak ieu si teh Nur. Ieu nan tos si Abah keke. Emang aya naon teh si bak keke teh? Ke carogena teh non tos aya tos sabaraha hari 2 hari bener gesuk teh nu geus Nya jelas. heuceu cara abi teh geus 2 hari gara ngaleungit.
Hari tadi nya ku abi di WA teh ngajawabna teh kieu geura pika hariwangeun. Cing sataya kumaha? Atau mama matang mangga ieu teh justru teh ningali matahari acang teh nyaho bulan teh nyaho naon. Aya didinya barang penting mama. Alas ya. Bener ieu mah dibawa ku goib meureun. Asih bona mah Saya dikirimkeun ka budak, urang pirakeun lah. Ayeuna mah ka grup, ka mana da budak mah loba babaturan. Sugane kapangi atuh. Langsung dah kirimkan we. Bisa kirim-kirimkeun sok. Heeh. Sok. Kau udah kirimkeun ka grup. Pun harunya sok. kirimkeun lah. Heeh, bener karunya. Paling angker eta mah daerah teh. Pasti bona mah ngarawas. Bener. Ya. Padahal tadi mah cek si Abah Keke, cenah si Abah kita yang ka ditu. Angker daerah eta mah geueuman. Loba nu kabejakeun daerah eta mah. Nya sok ayeuna mah kubuna Oh, we urang pirakeun nya kubuna nya. nya. Urang ka grup ka mana-mana nya urang sharekeun nya. Geus tong hariwang ayeuna mah tenang we nya. Sugan kapanggih ayeuna mah. Ya atunya beunanya tuh Kesannya. atunya. Ya atunya Ya, beunanya. ya atunya sami-sami nya. Ribun. Urang kirim-kirimkeun ka Facebook, ka grup, ka IG. Nah, jadi teh eta aya pokona mah keun judulna teh Yana hilang. Sugan jadi rame ngadieukeun teh. Karunya si teh nol dong. Teh ka mana si Kang Yana teh nya? Ya, geus kirim ayeuna mah nih. Ah, bener tuh anu komen. Cenah ka mana tuh Kang Yana teh cenah ieu teh. Mohon abi oge ieu istrina nuju milarian. Geus loba nu komen ayeuna. Benernya iya di Facebook nih rame kieu Mang Yana si bunda mah benernya postingkeun langsung rame tinggal nu ngomen oge nih loba kieu teh ya sakit teh bener ayeuna mah tenar we lah pokona mah tinggal nu ngomen oge nih loba nu ngadaroakeun loba. Abi mah lain ku hayang teh viral-viral teuing kumaha atuh masalah teh abi teh balik deui pangan budak abi satilu-tilu kumaha atuh nya. Duh teh sabarnya ya da urang teh kan geus ikhtiar teteh geus ka polisi geus terus kanu bisa geus tah ayeuna ieu gini ku si bunda di ka ieu ka di ka sosmedkeun mudah-mudahan we ieu lah aya jalanna nya mudah-mudahan si Kang Yana teh engal-engal kependak. Tapi abi keun sok si bapana teh balik deui kumaha atuh nya. Aduh ya Allah. Duh sabarnya teh nya cing sabarnya teteh ngadoa we nya ngadoa teh. Jadi ayeuna tuh si bunda ge geus marantuan lain marantuan ngadoakeun nya ka teteh cing sabar teh. Oh nya teh nya tos nganter abi nya. Aduh nuhun pisannya mun aya teteh abi kumaha teteh maranya Teh sami-sami nya teh nya. Ya enak mah tinggal teh abi teh tos aya dikeun yang bapana isi uih tapi teh aya wae geus wae orang tua mah ieu teh ya. Ya atuh tuh salam teh. Kurang menggodakan. Heureuy Bandung siap nyarengan. Bener, ya bener. Carita asli ti Priangan, hiburan eak-eakan, tong hilap di lalajoan. Yuk di lalajoan, yuk babarengan, yuk di lalajoan. Teu niat nyinggung sasaha, omat kula parasea. Ulah nyinggung casaha. Kade heureuy Bandung aya si madu geulis pisan teh. Aya sede. Aya uak kade heula. Anger nomor hiji mah Korea. Tong hilap. Subscribe, Di subscribe, Di like. di komen atuh. Teh hilap lonceng teh. Hayu urang aja yuk.